Siapa? Ah, bisa. Aduh, anjing. Dan, tolong anglah siapa? Itu sekorangan atuh. Tuh. Aduh, aing euy. Dan. Aduh, aing euy. Aduh, anjing. Aduh. Dan, tolong ah siapa tuh ah. Aing. Duh, aing mah euy. Padahal can aya nu ngisian nu kuat pabalata kieu. Duh. Awal asli urang Lembang. Kaos awal, kaos panghadena sadunya edan euy. Aing menang baju awal ya duh tapi itu nu ngajagaan mangga. Pemain urang hungkul nu ngajagaan euy. Ripuh bisa nih kalau sorangan ya. Anjir ripuh kalau sorangan malah teuing nyantai we heula. Si koplok ka mana nyari tila teh da aya nih kamari teh. Balik kitu kumaha ieu teh aing. Aing gadag sorangan anjir. Aing. Iya, itu kasarnya orang yang molor gitu juga nak. Aduh, aing mah. Ya bisa-bisa orang kieu cara nama nya urang teh geus diusir ku kolot, ti mah. Bisa-bisa jadi gemel atuh kieu cara nama. Aduh. Salah sih teu ngomong urang teh tengah denge omongan kolot baheula. Piranan urang teh ka kolot teh ngajual muning tapi ka diusir kieu. Malahan mah eta na kakak tapi ka dicoret. Aduh aing mah. Mah mungkin urang enak sarena emper pila atuh. Aing mah. Tapi kan bae lah. Dan naon ge jodoh pati bagja cilaka mah aloh nu nyaho. Urang pasrahkeun we nama kanggo di luhur lah kieu carana mah. Non goblok ari sia. Sia pasrahkeun kana di luhur kumaha aing keur loba masalah sia teh. Mikir atuh masalah maneh, masalah aing. Napsi we hirup mah sia teh kudu masrahkeun ka aing. Maksud teh abdi mah ka alo sanes ka aa. Tapi kan luhureun maneh teh aing atuh sia teh. Oh. Dan maneh udan Kontet maneh. Aduh aing mah lain maneh euy. Eta yang maneh. Aing teh apa sebenarnya lain maneh euy. Boro-boro was urang. Dia kan dia. Aing mah teh sahar nyarekan urang cek urang teh ruas euy. Ruas sugan aing teh lain keuyeuk batu anjing dihandap. Mana emang kalau baturan teh. Kalau kan wae baturan pren mah silihina teh kana nyimpen nasib wah teu naon euy. Lain urang aya pidongengan itu, Bro. Nah, kumaha kitu maneh? Maneh ti mana wae teh tadi siga nu guling gasahan siga nu gelisah gitu tah. Kieu urang teh. Memang salah urang sih Dan. Salahna? Teu pira urang teh ngajual tanah nu kolot, jeung sagala urang dijual. Heeh, terus? Urang teh atuh diusir ku kolot urang teh. Nya heuh atuh nya meureun maneh teu bebeja heul ka kolot maneh. Atuh lu ngaranna oge lain maok barang kolot teh lain bebeja mah atuh. Kumaha teh atuh dicoret dina kakak teh teh diusir. Baju ge ukur mau hiji we tuh. Aduh tuh tinggal urang bingung aing sare di mana gitu. Dina kakak dicoret? Heeh. Kumaha mun dina ade atuh nyeun deui? Nah, sia teh maksud aing lain kakak ade eta, ieu kakak surat lamaran sakieu teh ya. Oh, kartu keluarga. Tah eta ade. Nah, aing sugan aing teh kakak jeung ade beda deui kitu eta mah. Ini beda deui atuh. Kumaha cing aya solusi keur urang mah mungkin urang enak sare di pila emper di emper pila. Kieu we atuh, geus we maneh ngilu jeung urang. Ngilu gawe jeung urang sugan di dieu. Maneh ngarek sabaraha poe sarena? Ya urang mah selama urang hirup meureun ngilu teh kitu. Goblok numpang atuh teh eta mah. Eta mah numpang atuh ngaranna. Heeh, maksud urang teh bari gawe, Pak. Urang teh tera teuing, nu penting urang bisa dahar, bisa sare. Oh, gitu. Maneh aya gawe? Heeh atuh cing boga solusi teh ente.
heula teh anu ngabutuhkeun euy di KFC anjir. Tapi mana bagian lapanganna daek? KFC teh naon? KFC tukang ayam teh mana daek bagian lapangan? Bae lah sok naon, bagian naon teh gawena? Newakan ayam. Bagian newakan ayamna teh. Gampang newakan hayam dia. Emang newakan hayam di mana Ya ya? di lapangan nu aya hayam batur tewak ku maneh, aya hayam batur tewak ku maneh. Sugan di eta dicoret dina pemerintah. Pan geus dina kakak mah dina pemerintah dicoret ke. Jadi aing perlu jadi bangsat gitu. Nya santeuna atuh pan ame simbiosis mutualisme gitu Tah, tah. oke jadi menimbulkan romeheun aing nya. Sok kumaha kegembiraan kitu aing jalan keluar aja. Ieu we. Gawe lah jeung urang we maneh ke kurang bejakeun ka dunungan urang. Oh, itu gawe di Urang teh. teh gawe di dieu teh geus saberapa tahun aing teh. Aing pada teu sarua kos maneh teu ngadengekeun omongan kolot urang euy. Oh, emang kumaha maneh ceritana? Heuh teuing teu ngomong mata teu kadenge sia teh. Si anjing. Aing hafalna status maneh gawari. Anjir. Nah, baju sarua kitu nya. Pan aing meuli sia teh di awal. Oh, urang mah ti online we. Tapi awal lain. Aul. Sia teh ieu mah baju geus ka mancanegara, baju ieu mah baju awal mah. Oh, urang mah ti online aya maneh langsung ngarembogana. Langsung anu bogana urang mah. Oh, palingan aya Indonesiaan kitu urang mah eueuh. Acan, maneh aya panu koneng ke meuli urang dibere urang loba awal mah. Wah, Bere hebat urang. atuh kitu mah. Tapi mayar ka aing. Gampang masalah kaos. Nah, si teh naon mayar atuh. Apaan urang dibere kaos. Heeh. Tapi mayar maneh ka aing. Lain dibere atuh nya meuli keneh cah teh. Da aing teh usaha kieu. Geus we maneh ngilu ka urang lah. Gawe. Hah? Ayo ka dunungan urang yuk. Ayo. Ayo. Tapi galak itu nu mana? Moal geus hayu urang nu tanggung jawabna hayu. Udah mending kena kitu mah daripada orang ngilu sare mungkul. Atuh. Mending atuh sih. Dan Naon atuh sia teh? duh sia mah jauh-jauh teuing itu ka mana itu sih teh? Teu sakedeung deui sia mah karek sabaraha lengkah teu sabaran hirupna teh. Aing mah jauh-jauh teuing. Emang seberapa pila sih maneh ngurus pila teh? Kedeung deui pokona mah 3 menit ge nepi hayu geus hayu. Ayo tuh. Gila teuing teh. Jauh. Tuh. Aduh, aing madan maneh mah teh kumaha saya lah teuing teh. Eta di dinya tuh. Di dinya nya di tengah 3 jam aing ngelumpangan teh atuh. Apaan isi teh da kudu pas atuh benungan urang lagi karek balik. Aduh, aing kemana di dan atuh aing ah. Tuh atuh kalem eta pilana. Aduh, dan tadi teh geus tinggal ngajalang kadinya sih mah jeung kukulingan segala tuh. Apaan senina sia teh dunungan urang mah kudu kitu mun aya tamu cenah kudu diajak nguriling heula. Ameh melihat keindahan pila sia teh. Nah, aing mah. Ayo. Ya mah kan. Kadi itu atuh jalanna make kadi sakali kebon. Dunungan urang mah olo-olo sia teh. Mun aya tamu kudu lewat ka dieu cenah. Aduh, Sia yang kapake moal gawe. aing mah kares jalanna gede ah. Aduh, anjing. Lompat atusna tong Langsung atuh. lompat-lompat nyaho gawir si atuh teh. Ieu hayang kapake mung sok. Aduh. 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 Si kudan mah gelo sia. Aduh. Aing mah tripuh kieu mah nya aing jalan dan. Ari sia. Kalau atraksi, nangtung atuh sorangan lah. Saya tulungan atuh. Yang gawe ge kieu-kieu teh mah sia teh. Aing. Udah ka dieu. Aduh. Sia mana kakak? Dengan agoan nyaho jalan gawir kitu sia teh. Lain sia teh cing atuh kalem we heula atraksi mah da dunungan urang lagi can datang, can aya. Sigan hayang kapake sia menghirupna teh. Lain atraksi sia teh gawir jalanna labuh aing teh. Gawat apa? Bu. Acan. Solat TV nama aya tah. Aya keur sare jeung nu. Oh, bawa keur eta dah. Nah, sia teh kalah dunungan urang mah tara. Berang-berang tara. Tara urang mah. Oh, Sok penting. Oh. Bu. Wah,
daguan heula. Deui ka dia ngopi lah. Menyanyi si teh ngopi kumaha. Pira gedor cing bener ayo bel aya bel. Belan. Geus dieu ka santai. Aing. Aduh, aing mah dan sia mah. Ya tadi gugulingan ka mana karep. Ayeuna teh nungguan. Aduh. Mana yang gawe, mana teh daguan heula we atuh gawe itu butuh perjuangan, Bro. Santai we santai. Urang sebetulnya lain butuh-butuh gawe teuing, Bro, lamun nyahoan bapak urang keur baheula zaman-zamanna beunghar. Kikieuan anjing nyerahkeun keluarga atuh. Ya tapi kan roda itu berputar sia teh. Kadang di atas, kadang kempes. Aya teh mah. Bisi we ieu bisi mana rek gawe nya daguan mun urang rek neruskeun di gawe. Atuh. Nah, atuh teu sabaran kalem we heula atuh. Aing. Bu. Cik aing mah keur kieu cigana mah. Bahan. Mun aya anjingna mah sok ngartieun teh, mun aya ieu. Anjing naon? Anjingna di dia mah ngartieun anjingna. Bukan anjing, bogakeun sia teh. anjing sieun aing. Tapi moal ada kan dikerem atuh di cangcang. Bu. Bu. Euy. Cing kemana? Nah, cuman aing ku disangka teroris gitu apa jeung urang. Coba mah mana? Bu. Wah. Dan keur salat cikeun teh adan euy. Kada bantu keurangnya. Baheula ieu maneh baheula ongko kungsi gawe heula teh. Naon? Kamari basa kamari tinggal teh kungsi gawe lah ya. Oh di leasing. Terus nah enak bet kaluar. Udah hoream atuh Bro, gawe di leasing mah mah narokeun jeung nyawa atuh. Oh da anjing teh lagi nya leasing di babat ku warga sia teh lama tadi parongpong anjir. Oh palaur, matak urang eureun we mah matak urang beak naon teh baheula pan teh judi. Aing atuh eta mah. Aing eta mah. Pasarua baheula. Pasarua jeung urangnya. Ngaruksak kolot. Heeh. Aya. Nah, daguan lah. Tapi urang mah teh urang bisa sare we poe ayeuna. Nya ieu sare di dieu bari gawe tapi maneh heuh. Bae lah urang mah ridho. Kelas tuh, kelas kali ini urang ieu. Teu dikunci euy. Kajol tadi si datuna. Ayo. Hei. Naon atuh situ nama ditutupkeun segala. Sugan teh geus asup atuh yuk. Anjir. Wah. Genah cigan mah urang ya. Digawe di dieu. Hah, loba paokeun anjir. Kanan. Yuk. Iya udah di mana dah? Iya atuh tinggal ngeunangan nya. Iya benar. Kala Bu. Eta geus tadi di gorowan ti imah enak eueuh deui ti luar eueuh wae. Anjingna ceuk maneh tadi euy. Naon? Keur aya Ariel meureun di kamar mah. Naon Ariel sih teh? Noah. Meureun eta ge. Teuing aya. Bu. Dia Bu. Aya naon udah? Iya Bu, kalau resan abi teh nyandak rencangan. Oh, saha? Ya iya Kang Acong Oh, teh. itu Kang Acong teh ya. Mumun atuh. Hayong nya sok kemana kita? Bagaimana Hayang mana? atuh? Bejakeun ka hayang mana? Bejakeun lah ku ente atuh. Enggak sekali ngomong, ibu mah da alegowo hidup. Kieu Bu abdi teh. Mumun. Hayang ngiring damel sapertos sarencangan abdi Kang Udan. Dipilah naon lah nu penting mah abdi mah. Tong diterima Bu, eueuh kabisa sih mah Bu. Ah, gitu Saya teh dukung atuh. Serius Sasapu ae mah tiasa gitu Bu. Nya. Kumaha? Sok atuh mah ngomong. Ditampi mah nya. Oh gitu ke atunya. Da kaleresan udah teu aya rencang ya. Nya. Ka apana? Oh. Urang sauran atuh Oh, nya. apanya? Nya mangga Bu. Geus kadap atuh. Mangga. Ya. Pak. Ya mah. Ya tamu, Pak. Saha? Ya naon mah? Kieu Pak, dan tadi nyana kerencangan saurna teh cenah Kang Acong gitu bade ngiring didamel di dieu gitu nyari ini nya teh langkung bapa mangga we nyarios. Kumaha dan? Ya janten kieu Pak, ieu teh abi teh nyandak rencangan Kang Acong da tadi di ditu teh nuju di Gembrong Kulaleur karunya. Nya abi teh cenah abi teh geus dicoret tina kakak hoyong ngiring damel we sareng udan. Nya teu langkung bapa ina bade ditampi bade henteu sok mangga Acong mani ngomong atuh. Geus urang Pan geus kasih ibu tadi atuh. Kasih bapana atuh. Kumaha Pak abdi ditampin teh? Ari ditampi mah insyaallah ku abi mung ditinggal heula dan ai maneh naon kieu atuh.
udah karunya apa tadi digembrong pisan. Hatuh da nu kirik digawekeun di mana disimpan di kolam renang. Kita marisian kolam renang kuliah ti kecepok. Nya sok we dan kumaha udan we nama da posisi nama kan seueur pada melannya dan nya. Nya ari bapak mah tanggung jawab di udan kan bapak masih tanggung jawab ke udannya. Tapi dan kela ngomong-ngomong CTO deui mau babatur teh kieu. Nya eta ieu rencangan abi mah cara-cara sadayana apa kitu tah. Nya maksudnya sanes cacat maksudnya nya kieu lah kieu kaayaanana kabuktosanana. Kalau bapak teh bingung dan ayeuna pan itu di kolam renang di tukang teh pan lumayan jero. Ayeuna kumaha lamun ieu si Akang digawekeun di kolam renang kuliah sararea. Bisa Gampang, abdi mah di nu naon oge biasa damel mah gitu bade sasapu, bade nguras kolam renang, bade diuyup coba caina ku abdi tiasa, nu penting mah damel abdi mah. Nya tos kieu we atuh nya mah nya orang sobihan heula pangginya dan naon ge ya trainingna. Ya udan ayeuna mah bapaknya nyerahkeun ka udan eta mah tugas bade di mana-mana wae Kang koordinasi sareng udan. Nya Pak. Pila mah bade nu mana we terserah kumaha udan. Tanggung jawab bebas. Kamu kulam orang sasarangan sareng udan panginten kanggo tuangnya orang tuang sasarangan di dieu. Alhamdulillah hatur nuhun pas eta acan kali dan kieu. Lamun sanana abdi gaduh ka Bogor teh biasanya nak kapila. Bogor, aduh ka Bogor. Upami Manawi ieu mah. Abi naros heula ka udan. Bogeun ka Bogor teh dan. Aya teh aya hasil apa? Nya kitulah tong ngarewas teh kadangu ku abdina. Iya. Nya sok we lah itu penting sareng bapak mah bebas. Bari kumaha ge. Dan ayeuna tugas pertama abdi kumaha ieu? Tugas pertama ada pokoknya langsung ka udan. Cingina mah Kang Acong ku abdi tos ditampi, diangkeun di dieu, da mah sareng abdi di dieu, bade kulam istirahat tuang segala rupa di dieu sareng abdi sasarengan. Bantosan udan di dieu da mah. Siap atuh kitu mah aduh nuhun ayo tuh ya. Ibu, Bapak, nuhun mangga sok atuh wilujeng sing lancar abi nya. bade diteraskeun deui da mah. Nuhun. Ieu pamargi ngeunah mobil. Yes, pokona mah dan. We, cek urang ge nama. Aduh. Coba ka mana atuh? Hah? Rek ka mana? Ih, ka dieu jalan atuh. Ka dieu sia teh. Naon aya we ka dieu si tepan we tarima atuh aing si jalan gawir. Apaan ciri khasna pegawai di dieu mah kudu jalan ka dieu ari maneh. Astagfirullahaladzim. Ku aing bajakeun mah dipecat. Nah, Atuh aing yuk. Jalan ka dieu deui aing. Tulungan tuh dan euy. sorangan eta geus gede atuh. Heueuh sia teh. Bisa. Atuh aing. Dan tulungan lah sia teh. Itu sorangan atuh. Aduh, aing euy. Dan. Aduh, aing euy. Aduh, anjing. Aduh. Dan tulungan sia teh atuh ah. Aing. Ya. Aduh, dan. Aing.